يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalatul wusta jeung ari salat al wusta nupang unggulna. Salat nupang unggulna nepi ka dina Quran secara khusus disebut kamari teh ya hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Padahal salat wusta teh masih keneh asup kana sholawat geus nama salat-salat nu lima tapi disebut deui ari salat nupang ari wusta salat wusta nu dina ayat hiya eta ari salat wusta al asru eta salat asar. Salat nupang unggulna nu lima teh nurutkeun seueur ulama adalah salat asar cik urang naon. Nu geus apal baheula we dina otak urang. Salat nupang hebatan salat naon? Paling subuhnya eta mah kaitanana lamun eta salat disifatan ku berjamaah. Lamun salat tadi berjamaahkeun maka nu ngelehkeun salat subuh, nu kaduana salat isya, atiluna salat naon? Maghrib mah terakhir mata loba. Asar, opat duhur, kalimana maghrib. Paingan maghrib rada rinceu. Pangbuntutna eta lagi. Tapi lamun secara data salat teu dikaitkeun kana berjamaah jeung naon, maka salat wusta teh cenah ceuk ulama salat asar. Sabab naon dina waktu asar pergantian malaikat beuran jeung peuting. Tugasna teh rollingna teh shift 1 dan shift 2 nanti asar. Ya gitu nya. Salat wusta. Kama bari saperti perkara kama bari sakuma perkara waroda anu datang bihi kana ieu perkara naon al hadisu hadis as-sahihu anu sahih. Hadis sahih ngajelaskeun salat wusta anu dina ayat Quran teh eta teh salat asar salat terbaik teh khosok ngahususkeun kana itu salat wusta geus nama asar ngahususkeun saha Allahu Gusti Allah bidzikri ku dicaritakeun ku disebut. Padahal mah anjeun kudu ngajaga salat 5 waktu jeung salat asar. Ada salat asar ge nu 5 keneh. Nah pangna disebutkeun deui apan geuning lamun dina acara-acara oge nu dipika hormat para kiai. Lalu disebutkan di antara kiai teh naon pangna disebutkan padahal kiai keneh berarti naon tah diistimewakeun bidzikri ku disebut li ziyadatil fadli karena tambah kautamaan tambah kautamaanana wassarofi jeung kamulyaanana wadalika jeung ari itu naon ya benar salat wusta yal asru teh salat wusta teh adalah salat asar ma'rufun eta anu dikenal dikanyahokeun wa masyhurun jeung eta masyhur fil islami dina agama Islam hatta balagona sehingga nepina ka urang sadaya pisababi nuzulir rukhsati dina sabab turunna kamurahan rukhsah mun urang manaon bahasa keren teh kamurahan teh non susah sisi gitu
ejakulasi bisababi nuzuli rukhsati dina sabab turunna kamurahan fi sholatil khaufi dina salat khauf dispenser salat khauf atau salat siddatil khauf yang make siddah yang henteu ieu teh pan salat khauf mah urang teh rada beda jeung salat biasa bisa lompat heula. Salat khauf teh kudu perang bae, panti lagi dicaritakeun nu poho teh ya. Salat khauf teh bisi urang keur salat, ternyata lawan ngaranna teh masjid atawa imah nu keur disolatan teh gempa. Urang sieun katindihan lumpat heula. Tong dibatalkeun salat mah terus we. Lumpat heula teh pina. Menang 3 kali meureun ulah usik, lumpat teh atuh kaburu katinggal manten. 2 kali gerak cicing, 2 kali gerak cicing, terus lompat heula. Atawa jika model orang sholat di sisi Cipunagara, bari nguseup datang orang piton segede kalapa, orang keur sholat maka sholat lain sholat sunat cuma sholat wajib lompat heula. Kita sholat khauf atawa orang keur sholat datang banjir tanggul jebol cenah Allah mesti dogan we mangga cenah naon menyelamatkan diri, orang lompat bisa salat khauf. Ayeuna mah salat khauf beda jeung salat sejen, salat darurat. Naon anu nepi ka urang teh? Naon annal muslimina yen sanyana muslimin? Kanu eta kabuktian muslimin ma'a Rasulillahi eta tetep sarta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil ghazawati dina sawareh pirang-pirang peperangan pernah terjadi. Kangjeng Nabi sareng para sahabat perang, di tengah-tengah perang rek salat biasa meureun keur naon gencatan senjata heula meureun kumaha pas salat tuluy salat Kangjeng Nabi bihim atau dihareup pas salat tuluy salat bihim sarta muslimin saha alaihi salam Kangjeng Nabi alaihi salam. Akhirna tepan Kangjeng Nabi. Adi mah berarti salatna keur dina kaayaan perang. Ai perang kan biasa gitu teh. Dijadikeun 2 baris. Ya 2 baris teh. Nalika nu hareup rukun nu tukang ulah waka, siap nengteng senjata. Bisi kabeh ruku kabeh tembak kabeh. Jadi kitu jadi tanah tengkana teh berakara da beda. Ulah turun kabeh henteu ieu nu jaga-jaga nu di tukang urang boro-boro keur kitu keur genting salat genting oge teh salat berjamaah ieu mah keur perang hayang berjamaah eta istimewa nepi ka kitu diatur karena mah keur kieu we ya sora adannya karek kalem dalilah keneh alasan mangeunahkeun ieu teh ngalempengkeun latuur goler korejat udang jam 5 labas panduhur teh jadi paingan sana lamun urang dina urusan bab ibadah kurang gercep maka rezeki lagi kurang gercep mun hayang gerak cepat Allah ngijabah mere kana sagala rupa apa ngabutuh urang lamun Allah ngagerok naon teh pokona mah kudu pangeulana contoh ngaji mau penting biasanya dari jam 5:30 ini jam 6 usia dia ya ngomong kapihelan ku batur teh sholat zuhur jam sabaraha berjamaah jam 12 leuwih ya jam 10 di masjid. Nah itu di mana-mana dina urusan ibadah Allah marentahkeun ternyata manehna gercep gesit gitu maka rezeki lagi bakal gesit. Tapi lamun urang karena ibadah tiap kali digero, tiap kali di teh kalem we. Teh lebah minta ka Allah, kalem we. Erek digitukeun ku Allah kalem we, sia mah kalem. Kalem wae. Lain dititaku kami ge, maneh minta ka kami, kalemnya santai ka mana tuh? Nah gitu. Jadi sesuai jeung ieu. Jeung urang
matak lamun urang ayeuna sapertina ieu urang teh dina ngadua barang penta wae ternyata urang teh asa kumaha tong nyalahkeun Allah, salahkeun mah diri sorangan. Nah Allah ka urang make kieu meureun urang ka Allah kumaha, tinggal kitu wae. Ya tama eunteu teh urang jadi eunteu, jadi cermin. Jadi ulah nyalahkeun ka Allah tapi salahkeun urang nepi ka mana ngabakti ka Allah, nepi ka Allah dikieukeun. Ulah kieu-kieu teuing Gusti, meureun sia kitu-kitu teuing. Mun dibalikeun mah gitu. Tinggal balikeun we kana awak karasaan mah urang salat pangheulana, pangrajina, asa hararese, itu boga bias-bias aja. Sepertina ya si anu ngutruk gitu. Meureun urang teh salat teh karek rajin hungkul ngagawean, sekedar getol hungkul beres nama acan. Tetep nyalahkeun awak sorangan. Berjamaah osok meureun, berjamaah osok ilmu berjamaah teu wau. Sehingga salat anu dipigawe urang teh boro-boro padilah 27 salat kitu jadi, atuh rek padilah datang ti mana da teu jadi ngagaweanna oge. Jadi salahkeun mah tetep we balik di kana awak. Nah, pamajikan teh asa berengut wae ieu teh. Tong nyalahkeun pamajikan meureun urang kumaha gitu. Bisi Haji Opik anggeus diheula teh ya. Paingan berengut. Anggeus diheula. Kalah mah aja tong dicurhatkeun di dieu. Bibadil naon ya teh cenah. Bibadil mah. Shalla bihim alaihi salam salat duhri kana salat duhur. Tuluy Kangjeng Nabi teh salat duhur. Ngan salat duhur gayana teh alal wajhi bari tetep kana cara al ma'hudi anu dikanyahokeun. Biasa we ieu mah. Salat dengan cara salat anu biasa normal 4 rakaat. Wa kana bari kabuktian bari nyatana kabuktian saha al musyrikuna kaum musyrikin lawan perang ya qoriban eta deukeut minhum ti muslimin deukeut ieu musuh teh ngan baheula mah can usum rudal hungkul baheula mah kudu naon face to face gitu teh ai gelut teh jiga UFC we kitu ari na teh kudu cukup nyekel tombol wah cet hius pencet hius kudu deh di dieu mah perang dehara rese nama lain saur sekumul wa kana musyrikun qoriban minhum yarawna barianan ningali itu musyrikun hum ka muslimin atau ka muslimin teh ku musyrikin wah ieu keur salat cocok ieu palamma borang mari kita bomohan. Palamma parogu tuluy dina waktu beres itu muslimin. Ari pas anggeus min salatihim tina salat ta muslimin salat zuhur teh. Qala tah nyararita sahabadul musyrikin sawareh musyrikin. Ngobrol meureun jeung musyrikin teh sia macam musyrikin teh. Lau agortum alaihim wa hum fi salatihim la asabtumuhum. Cek sebagian musyrikin nyarita ka musyrikin nu sejen lau agortum lamun nyerang aranjeun menyergap gitu. Lau agortum lamun nyerang aranjeun al alaihim ka muslimin wahum bari ari muslimin fi salatihim eta tetep dina jero salatna muslimin lamun tadi keur salat teh serang mah kitu cenah cek musyrikin teh la asabtumuhum tah yakin nundukeun aranjeun hum ka muslimin tah yakin bisa menaklukkan atau menundukkan tah yakin nundukeun aranjeun hum ka muslimin dijawab ku sebagian musyrikin nu sejen Pakola tuluy nyararita sahabaqiyatul musyrikina sasesana musyrikin
ih mana mah teu apaleun cenah kumaha tuh engke can waktuna inna lahum ba'da hadhihi shalah sholatan hiya ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim inna lahum sanyana eta tetep pikeun muslimin sanyana eta tetep pikeun muslimin ba'da hadhihi sholati dina sabada ieu salat duhur dina sabada ieu salat duhur sholatan ari salat ia anu ari salat teh ahabbu eta leuwih dipikaresep eta leuwih dicintai ilaihim mungguh ai indahum ilaihim mungguh muslimin leuwih dipikacinta min abaihim tinimbang bapak-bapakna muslimin wa abnaihim jeung tinimbang anak-anakna muslimin kalem tong kanyaran ayeuna engke tas waktu nu ayeuna tas salat zuhur bakal aya salat anu mana salat eta teh leuwih dicintai ku muslimin tinimbang kolot sorangan tinimbang anak sorangan eta musyrikin harapakeun bahwa umat Islam teh aya hiji salat anu paling dipikacinta salat asar. Jadi geus masyhur ti baheula ge nepi ka jelema kafir ge nyarahuan istimewa salat asar. An beda lamun berjamaah mah memang salat subuh. Eta mah pan sahaja manu berjamaah salat subuh sarua jiga tahajud sapeuting. Jiga sapeuting teh salat sunat we. Sahaja manu salat isya berjamaah sarua ujung tahajud saparo peuting. Salat isya sajal manutu sholat sholat mana ya nuna ngamaksud itu musyrikin baqiyatul musyrikin ku bahasa jadi muslimin ngabogaan sholat sabada ieu sholat leuwih dicintai tinimbang kolot tinimbang anak ngamaksud al asraq kana sholat asar musyrikin cenah ai kitu teh kumaha kusababah ya harita can aya salat genting salat khauf can aya jadi dina waktu asar bakal diserang ku jelema musyrik teh kalem tong waka dina salat duhur dina salat asar we serangna sabab salat asar mah kacido ku muslimin teh dipikacinta pisan harita can aya salat khauf akhirna lungsurlah malak Jibril ngajarkeun salat khauf supaya naon itu rek nyerang teh ternyata geuninganan itu salatnya beda ieu ya harak manggih ieu ieu mah rek diserang teh geuning nu ditukang na menyerang ka senjata ieu akhirna ngerem teh jadi ya rek nyerang teh sabab rek direncanakeun rek diserang dina pas salat berjamaah asar kan aya salat syiddatul khauf atau salat khauf salat genting kumaha panazala tuluy lungsur turun saha Jibril alaihissalam malak Jibril alaihissalam asaha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah bi sholatil khaufi sarta mawa salat khauf ayana salat khauf teh harita pas waktu perang tapi cek ulama fikih salat khauf salat hidatul khauf teh teu kudu keur perang bae najan harita penyebabna teh adalah perang aya we naon we nu genting-genting nepi ka naon aya nu nagih keur salat di luar teh lumpat lo kan itu loh ditagih eueuh keur mayarna maka ieu mah galak nu nagihna kuruna nu ditagih lebih galak daripada yang nagih kan usum kitu ya itu nyentak ieu moal bedog wa aki no? Pandur atuh kudu tandur kudu mikir cenah anjeun ningali bari mikir deui pandur atuh kudu mikir anjeun kaifa soro pandu hadhihi shalah kaifa bari kumaha soro jadi naon padlu hadhihi sholati kautamaan ieu salat asar King pikir kurang
kumaha eta nepi ka kehebatan ieu salat asar nek ngamaksud kaula al asra kana salat asar. Nek ngamaksud kaula al asra kana salat asar kumaha kitu kahebatan salat asar teh makluman eta geus dikanyahokeun. Makluman eta dikanyahokeun hatta lil musyrikina sehingga pikeun musyrikin jelema nu tuauh jeung salat ge nyaho hebatna salat asar teh. Nepi ka para ulama sok sanajan teu sararea ulama teh nyebut salat wusta salat asar teh kan mayoritas ulama lolobana berdasarkan hadis ieu gitu turun nu jadi sabab turunna salat khauf geuninganan eta nepi ka musyrikin ge Arab palir salat panghebat teh salat asar secara salat lain secara digabungkeun jeung berjamaah sama makmum salat subuh, komo subuh nate subuh nu saminggu aya sakali. Subuh naon? Subuh Jumat. Eta mah subuh Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Sabtu, Minggu, sarua eta mah. Subuh eta mah. Tapi subuh Jumat mah eta mah paling istimewa. Mata salat pertama dina 5 waktu gitu. Ima salian teh salat Jumat, ai salat Jumat bagus puguh fardu ain salatna ge eta mah geus aya wudu nu ngelehkeun tah mah. Salat subuh tapi subuh dina poe Jumat. Nepi ka dina subuh eta mah diistimewakeun. Aya kahususan naon di antarana dina salat urang teh aya pan dina Quran aya ayat sajdah. Ayat sajdah teu meunang sembarangan dibaca keur salat. Ajan apa? Haram hukumna maca surat anu mana ayat sajarna teh dibaca dina waktu keur salat tujuan dibaca teh sabab urang hayang sujud tilawah haram hukum. Jadi nampak tulumin ka sorang geus kitu. Jadi urang kieu ya. Ayeuna salat maghrib ya. Rek maca surat anu aya ayat sajdah. Naon ayat sajdah teh ayat lamun ku urang dibaca urang sunat sujud. Sujud tilawah ai sujud teh sujud karena nguping bacaan atau karena maca bacaan eta. Anu sabaraha teh kabehna? Ayat sajdah teh sabaraha? Golongan ahli eta biasanya sok apal ahli kuburan. Secara umum 14 ditambahan hiji jadi 15. Jadi najilidna geuning ayat. Di antara teh ikro Tarakea ke apa? Ikro tah di ayat terakhir tapi kadang terakhir bisa dibaca anger we henteu sunat sujud tilawah. Sujud tilawah ulah sembarangan dibaca lamun tujuanna rek sujud tilawah anu ayat saja. Jadi kieu urang direncanakeun ti awal ayeuna rek maca surat ieu naon atuh rek sujud tilawah teu meunang kecuali dina sawaktu naon subuh Jumat. Dina subuh Jumat mah direncanakeun ti awal rek maca surat anu aya ayat sajdahan eta mah sunat dina sujud eta. Dina subuh Jumat. Matak ngahaja di pondok oge. Lebah ieu mah lebah subuh Jumat mah sok aya sujud tilawah. Ku guru baheula teh kitu. Ngahaja dibaca we. Kadang maca Iqra, kadang maca naon sajdah gitu. Mana we nu aya ayat eta aya ayat sajdahan. Naon sujud eta sujud tilawah. Terus kudu salat wae. Isi urang keur kieu ya. Pan urang esok ngaji di makam teh apaan ya? Ngaji di makam teh. Lamun anu teu kabagean sok ambek teh. Pas maca gigireun teh urang mah ngabandungeun gigireunana. Urang mah dateng ngilu ieu, teu ngilu maca ieu, urang rolling nu kadua teh. Maturan. Ai kitu teh pas eta maca we, tah nu digigireun teh sunat. Sujud tilawah. Biasa eta takbiratul ihram. Ada pak kiblat biasa. Boga wudu. Biasa makin kitu. Sarua juga sujud syukur. Ai sujud syukur mah ku sabab urang menang kenikmatan. Lain kenikmatan atuh menang nikmat bisi kenikmatan bisi kadinya. Pas nikmat buru-buru sujud. Geus ngepray sujud. Pan di menang nikmat sujud syukur. Beda deui ieu mah haram dipigawe kudu junub. Dipigawe kudu teu boga wudu mah haram. Kudu boga wudu teh. Kudu nutupan aurat gitu. Biasa we.
Adep ka mana wae. Ulah ka mana wae. Mana? Detik deui. Mana wakola teh? Assalamualaikum. Mana ya? Assalamualaikum. Wah, ajak ngeusan. Waqul ayat apa nih Waqala ta'ala waqala jeung ada Gusti Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Manana wallahu a'lam wa rasul bi muradi. Munibina barianan anu baralik itu kaum. Munibina barianan baralik itu kaum. Balik teh areling gitu. Ilaihi ka Allah. Nyaritakeun jalma-jalma mukmin, jalma nu kembali ka Allah. Sagala rupa teh dibalik-balikeun ka Allah, ulah keur balik ka Allah teh ulah keur susah wae. Keur senang ge kudu eling urang teh. Biasa pan urang sok areling teh rata-rata keur rudet. Aing puyeng ieu, ieu kudu surat duha wae. Ayo loba duit lega keneh mah nah ada duit loba. Keur susah mata ku sabab urang mah eling teh daek migawe amalan boh naon bae teh ngadaguan kana susah mata pantes mun keur bunga walau teh sok adadak dibenyeng dibetot gitu digejretkeun sabab tara eling teh digitukeun mah akarat geus rudet aduh aing mah geus ka ditu geus ka dieu ieu bobo kudu ngiluan ngaji basugan ge barokah jadi ngiluan ngaji teh tapak rudet bukan aing geus lancar di mah nyaeureun deui biasa. Nyangka digejretkeun deui ya kitu mah. Mata kenya angkatkeun saeutik, dedetkeun deui gitu. Kapan gitu? Urusan ekonomi kadang-kadang ngangkat urang teh gitu. Ternyata teu eling, dibebeskeun deui ku pangeran teh. Ayo eling deui gitu. Jiga Bani Israil baheula we. Mata lamun hayang mantang terus ngagateng teu kaluhur teu kahandap. Kayak gebog teu kaluhur teu kahandap berarti naon rupa anu geus lancar urang posisina urang keur ngaji tong leupas ngajina mun leupas ngajina tingali ngagejret deui lain jeung sieuna da memang watakna umat Islam kawas kitu rata-ratana poho we di pangeran teh cemburu pangeran teh pantih lagi maneh teh sok kieu sok migawe kieu ayeuna geuning jauh jeung kami ku kami dibere rezeki dibere leuwih teh dibenyeng deui ku kami cokot deui we. Baheula aya jelema pemuda datang ka guru. Ripuh hirup teh cenah. Ari hirup balangsak mah hayang kawin ge hara resek. Kalem. Jadi baturkeun nempona teh naon kana ekonomi wae. Usaha kana naon gitu. Akhirna ceuk guru teh sok didukung ya. Amalkeun ieu. Asal kudu bener we. Dari caritakeun. Kita tadi amalkeun. Eta sampai ke mulai naik mulai tina puluhan juta nincak kana ratusan juta nincak kana miliaran nincak kana puluhan miliar. Ngan ka guru teu inget. Kana amanat ieu teh kade ieu. Mun ngajalankeun amalan ieu kade urang ulah poho salat jalankeun. Abatur kudu inget nalika urang keur boga teh ulah poho kudu aya nu diinfakeun ku urang teh mulai poho tepi ka teu nelpon acan ka guru teh kaluar pan ucapan ti guru ieu mah binga gejretkeun deui kawas kieu teu lila mawa kardus mun sare di emperan batur nah cenah teh teh seeko bea cenah bangkrut kawin kawin mah kan geus boga duit kawin usaha naik bungar kawin di jeung nomor ieu teh apa nu kolot akhirna bea ku nomor nu kolot amakeun banda dibawa ku nomor nu kolot nyerekeun tutuna pamajikan eueuh kabeh manehna lelumpangan bawa kardus Kare mah jopik ya. Bisi urang keur di luhur gitu.
Biasana bawa tambang teh domba tambang unggul gitu. Ada mata kurang keur aya naon cenah mun urang eling keur dina nalika urang sarro naon sarro teh keur bunga maka nalika urang keur dorro keur sangsara Allah bakal mere ka urang tapi lamun keur sarro keur bunga urang teh eling karena tugas ibadah poho asa kurilingeun kanu butuh poho maka nalika keur ripuh hadeup maneh di harita keur bunga teu inget. Sedangkan innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah mah bakal ngabantu urang salama urang keur buka sok resep ngabantuan batur. Maka nalika keur eueuh Allah bakal turun. Ngalungsurkeun eta. Kapan urang mah kitu teh sok aya urang. Aya jelema keur bunga, teu inget ieu teu datang-datang sugan kumaha, sugan nanya. Pas keur bangkrut datang nyamper teh mana Jopi, mana Wi. Aya meureun catus mah. Padahal keur bunga mah teu inget-inget ieu urang ieu. Ieu mah keur bunga bareng jeung urang keur sangsara. Nya meureun keur waktu ieu ge. Da keur aya ge maneh mah teu kaku boro-boroan wae eta mah. Utah boro-boroan. Nalika keur manehna sangsara, ada keur bunga ge manehna sok nulungan urang, meureun batur oge. Gitu gitu urang. Keur aya ulah poho. Nalika urang keur eueuh Allah moal poho ka urang. Nalika keur aya urang poho, maka nalika keur eueuh kumaha maneh we. Kitu digitukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'na bima lamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi anta subhanal wasi'a wa anta zukal amana abri tawassul abdi tawassul kufamurukan mugi Gusti Allah rizki